punten eta sok seueur santri-santri jamaah-jamaah kulantaran ninggal kiai kulantaran ninggal ajengan ke tol ibadahna hayang rutan ajengan ngeureunkeun ibadah eta mah tos makomna parangasan kiai mah da sumping di sini ge seueur masihan ka ajeunna mah min haitsu la yatasib bari urang sanu mere ka urang lamun teu koreh-koreh cok ka urang mah ulah ngalangkungan eta mah urang aya di dieu keneh urang nya kumaha tah ieu paling bahaya kitu demi dakwah urang ngeureunkeun kana damel ayeuna kumaha keluntang kelunting gitu keluargana jadi barantakan keluarga gaduh pakasaban dan tadina naon demi agama demi umat Rasulullah turun gawe eta bahaya eta teh penyakit masyarakat eta teh syahwat aya disebatna syahwat aya disebat himmatul aliyah syahwat mah kahoyong sami syahwat teh himmah kahoyong ari syahwat mah kahoyong tapi kadituna menjadikan nilainya rendah syahwat upami himmah kahoyong tapi nilainya tinggi kayak derajat Gusti Allah syahwat aya himmah urang dina diri urang teh aya syahwat anu janten potensi hirupna abdi mah mun aya syahwat moal jami dipasang syahwat Gusti Allah namun urang kedah tiasa ngendalikeun kana syahwat ulah dipayahan da kudu aya nah diri urang lamun urang usaha tak sawatan naon bedana jeung mayit eueuh kahayang naon bedana jeung hayam eueuh kahayang cing atuh hayam daharet tong dedak wae tong huut wae cing kali-kali mah jeung tepuk maneh teh hayam kadomba jeung ibu teh jeung jugot biasa kali-kali mah tuh nambah menu teh ulah jeung juku teh tiba heula eueuh kahayang domba ari jalma aya syahwat ngan urang kedah tiasa ngendalikeun syahwat eta syahwat upami teu dikendalikeun bakal ngajantenkeun diri urang hina sahina-hinana tapi lamun syahwat tiasa dikendalikeun ngajantenkeun diri urang mulia samulia-mulia